kajen jawara ya nyana keur main gaples adzan sarolat sia ulah nuturkeun aing tololnya aya keur salat sia salat bae sok aju nuturkeun aing nyana mah terus bae sia naon nonton aing salat kan itu tampiling siapa yang begagah tolol ai ka batur ditahan ka sorga aing nyana ngagejebur ka neraka blong kan tapi eta ya muruna bil ma'ruf aya bae tah aya bae tuh nya eta teh ya muruna bil ma'ruf ngariung empatan nya teh main gaples awas ya sing jujur sia main buku main kitu jujur goblok sakjana main sing jujur sing bener mana aya main bener buku main kitu bener da eta tah eta ngomong kan kitu kan ya ngaranna eta ya muruna bil ma'ruf tuh kebal-kebal banyak lagi ulah sok mararahin bae ieu urang marahin bae kieu sana menang sana eleh sakjana nyana keneh nu ngomong nyana teh bari cenah nu ngomong teh karari ieu bae geus sabari ngarokok ieu urang main bae sana meleh sana menang nya sakjana nu menang mah juri sakjana teh nyana keneh nu ngomong goblok geus isuk mah main deui ya Allah ya Rabb ye emang cenah kieu osok main ke nyahoan kos kitu sia nu dongeng ka aing kuron ka aing nganggap main balak-balak genep bae mah tuh tah Haji Pendi guru aing. Tolong. Nah, ieu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Memang jadi karakter agama, masyaallah. Hebat tadi urang. Wah, tadi masjid naon ada teh naon? Muludan. Ira itu muludan engke tanggal 12 bener oge nya ngagungkeun ka Kangjeng Nabi bejakeun aing nyumbang 10 dus maca sholawati lo 10 dus bejakeun gitu emang sia muludan make nyumbang sagala emang sok salat dia tuh salat urusan nyumbang mah nyumbang malah maka babaturan aya saya nyara rumah muludan ayo eta ngaranna ya'muruna bil ma'ruf ayo aing geus 10 ayo sia ayo sumbang kan sia kadaanan sia ku ngahadiran nyumbang eta ngaranna dakwah eta nya eta ya muruna bil ma'ruf atuh di urang mah jawara ge ka saralorga jawara ge ka sorga jawaya muludan mah nya nyumbang nya ge kudos ti aing beres geus pas geus beres nyumbang datang nya ka dinya berkata wah 10 dus sebarerit berkatna leuwih 10 dus goblok teh jawara tapi nu jelas peduli di urang mah pas karari itu coba ge hebat da di urang eta berkarakter tah ya ba'duhum auliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar masyaallah wa yuqimuna shalah jeung ngalaksanakeun salat ialah karakter mukminin jeung mukminat wa yutuna zakat jeung ngaluarkeun zakat salat mukminin mukminat aya di salat ulah ngomong-ngomong salat ka aing sia bae heulana hayo geus salat jana mah henteu engke saminggu sakali Jumat di tukang deres tapi masih kene aya geus banget eta hadir eta kos kitu teh aya anu sajumat 2 Jumat 3 Jumat 4 Jumat 5 Jumat genep Jumat henteu nya ke geus aya 5 bulan karak jol ku urang dinya ge pajar tamu urang dinya pajar tamu ku carangkan ka masjid ku tetangga ditanya bapak di mana goblok di mana anjak kaler tolol orenganan carang genep bulan karak bah aya lebaran mah diharap lebaran mah samping anyar baju anyar wow sajadah anyar bebas serba anyar batu isuk aya lebaran salat ayo masyaallah eta dakwah tanya nata wa yuqimuna sholahna satahun sakali ih deres mun sara kuburan eta tenggeran
aya nu salat da setahun sekali, nu 6 bulan sekali, nu 3 bulan sekali, nu sajuma sekali, itu aya anu biasa. Nu penting wa yuqimunas shalah. Jaca kula mah, cek kula ye urang kula nilik jawara bae jawara di urang di dieu. Jabar udah haji jawara ge berarti kan iman aya. Mima sok geura jawara tuh nu di ditu kemunggah haji, nu di ditu munggah haji, nu di dieu munggah haji. Berarti kan nyana ngajawara ge teh mah perusahaan. Atuh perusahaan teh mah jajar lo hate nama iman. Lihat mah kos urang Pandeglang mah kos kitu. Urang Pandeglang mah pan ngomongna ge lain deui panjana mah. Ge dak. Atuh urusan ibadah maling mah teh mah pan teh mah perusahaan urang. Sial teh urang Pandeglang. Aduh ibadah lain deh ke pangeran. Ai maling mah teh pan produksi. Pandeglang mana meur. Nah, ieu teh yuqimunas shalah wa yutuna zakah. Waya ngazakat ka zakat hampirlah di urang mah. Loh, nu sararugi jawara ge salat tilok naon tilok. Deuk lebaran mah bageur. Deuk lebaran mah beres anu. Aya nu bebeja ka dinya. Mulan si anu can ka boleh samping. Ya, karunya amat, barikeun. Salat ge tiloknya. Tapi baraha ayo geus lebaran ulah datang ka tu barga sampai. Cenah teh ayo, baju ayo. Eta jalan urang lamun mikiran jawara urang ge puyeng. Atuh puyeng mah salat tilok, mabok osok, tapi wayah lebaran bageur. Atuh kiai sabaraha nu kabere BHS eta ku jawara nu mabok. Sial teh jawara goblok. Atuh teh ieu sudah zakat, bunga zakat kadang-kadang nya nam. Apa majikanana? Aing misi zakatan dan fitrah. Zakat kena zakat anak hitung kabeh. Sama. Padahal membatana mah kubil kene mabok. Zakat teh lebaran si ada udah datang ka tengah zakat malaikat surga sih. Ya. Buku mabok kene. Jawara mata kurang lamun nyaritakeun seputar jawara yang seuri urang ge. Udah dakwah mah terus bae nya yang muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yutuna zakah. Jadi urang mah ya, gawe dagang, limbah maling segala kebel-kebel geus sugih bae datang ka kiai. Assalamualaikum, salam. Ente ti anu dina dagang naon? Limbah pula, anu boh. Deuk nantu ka dieu. Deuk nanyakeun si kene kudu ngazakatan teh ji, urang bagus sih udah. Nang malingnya dek di zakatan. Berarti kan hebat. Saeutik jana pelimbah nang maling tetep nyaritakeun zakat. Masya Allah, sakit teh kan parah eta. Eta karakter mukminin mukminat kos kararitu aya bae eta. Masya Allah, mantap. Wayah diajak bae kurang wajeun jawaran ajak bae. Kadang-kadang eta nek nyaho teh jelema. Nek nyieun pondok cenah. Nyieun pondok di dinya ngahalangan main aing. Ulah gitu. Ngomong jawara mah cowok. Ulah nyieun pondok di dinya ulah didengit aku kiai ulah. Terus jatuh kajen nya namanya urang mah urang nyieun bae. Kenyana liwat geus jadi eta pondok tolol meureun budak. Engke ngaharam-haramkeun main pan aing aya di dieu. Ngaharam-haramkeun mabok aing teu ngeunaheun teh budak. Ulah tenang bae teh sik hayu bae terus. Ya kebal. Budak aya nu ngaji eta. Aya cenah sabaraha? Aya bade 10-an teu maju teh budak. Kayak ku aing dititahan, goblok teh coba. Jawara mah kos kitu nu matak jadi urang mah ya. Nyana untuk menyokal sampai kar dulur. Kunaon teh dek ngaraji gararo kiai aya di urang naon aya di urang. Kunaon dek teh ngaraji. Tinggal masyarakat bae puyeng aing geus sia. Jawara memang kos kitu nu matak kiai kudu teger. Biasa teh dengan engke ge babali. Tung nama tuh nu ngabangun masjid jawara, nu ngabangun pondok jawara, eta kos kitu di urang mah. Coba ge, lenget-lenget coba ge. Lenget-lenget kos karena itu. Asal geus nyana beta tandang maju. Ya sia ngabangun pondok kos kieu. Atuh sia mah ieu boro-boro ku angin ieu mah. Ku hitut jarumu. Hehe, jawara mah ngomong sak kecablakna sungut. Cek mah hitut jin meureun.
ngomong Jawara boro-boro kuangin saja itu gerubuh kos kieu ganti ka Jawara mah kos kitu gitu ulah geus bae sabaraha duit sih kos kieu ganti gitu mah emaknya di negara urang aya pondok jorek kos kieu tah Jawara mah asal geus kos kitu bae ngamuknya nama ganti geus eta pake suluh ieu keur carita nu mantak teh ieu Allah teh lain lalagaan tah diasupkeun ka hate urang ulah pake lalagan ba'duhum auliya'u ba'd beneran asal urang menyikapina bae menyikapina antep bae heula eta mah keur aya di duniana tungguan bulanan tahunan deuleukeun ge teu saeutik di urang di Serang Pandeglang Tangerang mah komo teu dicaritakeun ku kula ngaran-ngaranna akhir hayatna hampir husnul khotimah bae akhir hayatna Jawara geledegan hampir husnul khotimah bae eta sodakohna cenah ngomong bari kos kitu bae kan ngerenyeng-ngerenyeng Jawara mah bari kieu udah kunaonan nyeun majelis udah segala nyeun majelis kosan nu teu sapira teh gitu tahu nama belum abak ngomong nama kos kitu tah tapi lamun deuk dibelum ulah jadi mah keur ngomong bae cenah teh Jawara mah kos kitu sudah 1 tahun 2 tahun 3 tahun berat kemajuannya tapi anehna kieu di Jawara mah aneh aya keanehan setik lamun eta disumbang ku pemerintah teu daekeun Jawara Tangerang Serang Pandeglang moal daek Pak itu be sumbang deh naon ki pemerintah sama itu Jawara ge aya imanan teh di jerona bagus teu daekeun Jawara mana geura ge Jawara mana anu daekeun nyumbang ka kiyaina anu deukeut ka pemerintah teu tarohana ceuli kula geus deuleu di pasantren majelis salim anu disumbang ku pemerintah teu daekeun Jawara embungeun aing mah kajian kos ge nyumbang mah tukang asli je emang itu ge teu asli tah mah sumbang ku pemerintah teh mah Ki Mustakmal be sial teh Jawara ya ho ka Mustakmal sagala gaul teh beuti Jawarana tapi beneran eta aneh aya aturan di lemburnya anak masjid teh disumbang ku nyana kunaon teh tah ieu mah bongana pemerintahna sumbang segala pemerintah segala naon mendingan kana anu geus mah pokona mah kana masjid anu mah asli teu kakerapan ku pemerintah tah aya kos kituan tah model teu model tah Jawara teh kos kituan padahal menjana salat tilok naon tilok tapi wayah neuk nyumbang pilih-pilih ya Allah kunaon tah ieu tah jadinya naga sarwa bae kabuktikeun ba'duhum auliya'u ba'd mukminin mukminat parenganan sawarehna nulungan sawarehna jaboga karakterna ge yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah jeung nurut ka Allah jeung Rasulna Masya Allah atuh Jawara ka Mekah naonan datang kiai kula doana kunaon deuk ka Mekah oh siga ada di ditu bisa nampil sok nyisiuna anjeun kiai sok dilalaga atuh moal cek teh doana jadi kiai beun aman-aman di dituna aduh cenah tah sok di nasihatan ku kula inget besi pernah najong besi pernah mampili geus cenah kiai geus inget pernah anu ditajong ku kula ditampili ku kula geus moal lamun inget moal barang datang ke Mekah teh ya bengkak sukuna nyana kieu we aing sebenarnya mah jang geus inget najong si anu jeung si anu kan ieu bengkak nya Masya Allah nelpon ka dia ka kula kiai doana kunaon bengkak suku boleh deh cenah nasihat ku kiai ngisi nasihatan besi najong-najong geus meureun najong pamajikan oh tajan katobatan pamajikan pernah ditajong Masya Allah mangganing dibawa pamajikanana atuh minta hampura nya lamun aing hampura Gusti teh beres cageut tah eta Masya Allah
barang datang ka dieu najong deui. Ulaika sayarhamuhumullah. Kaayaan mukminin mukminat berkarakter anu ba'duhum mauliya'u ba'd. Eta teh sayarhamuhumullah. Bakal dirahmatan ku Gusti Allah. Jadi kesimpulan nama mukminin mukminat mah ujung-ujung nama bakal nak kahujanan tur kasorot ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun sanyana Gusti Allah maha gagah saha anu bisa ngahalangan moal bisa tina ngaluluskeun janji jeung ancaman Allah. Hakimun tur bijaksana. Kebijaksanaan Allah la yadau syai'an illa fi mahallih. Tara nenden hiji perkara lain dina tempatna. Pas nenden dina tempatna. Wadu syai' fi mahallih ngaranna hakim. Lamun khianat wadu syai' fi ghairi mahallih. Nah, ieu mah dina tempatna masing-masing. Si eta kos kitu amalna kebijaksanaan Allah bakal dibere walasana kos kitu. Si eta kos kitu kebijaksanaan Allah bakal dibere kos moal anu pagaweanana sakitu tetapi balasanana leuwih ti pagawean moal tu ngaranna teu bijaksana. Bijaksana Allah. Ngan ieu tah ujung-ujungna mah ujung-ujungna sayarhamuhumullah. Kula masuk ngapakuran Ahmad Zen jawara di pasar Kemis mabok aya di nyana hohoak aya di nyana sagala aya di gaulna polisi mana nu teu wau jeung jawara Jakarta wararau nyana tapi di akhir hayat ngaji ban ka dieu malam Jumat ngaji malam Salasa ieu keur carita Salasa urang kabeh hamber ngaji ke belah dieuna pohara tangan Allah mengendaki berarti dia husnul khotimah maot dek ngaji pan malam Salasa Senin tak kadi geus disiap ke pemajikanana ge siapkeun baju ngaji geura teh harerahanan ka bae jawara ngaji ngaji ngobrol pan jeung kula di dieu dek ngaji teh malam Salasa masyaallah ternyata Allah mengendaki lain. Nah itu kan husnul khotimah ku endek lagi kan lain lalaga. Orang percaya ke ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang ditapakuran naon ieu? Sedekahna. Jawara ge jeung ngabantuanana loba. Walaupun loba anu punyana dinyeri, loba lah ngaranna ge jawara. Tapi sedekah jeung babantuna loba. Allah melihat karena sedekah jeung bantuanan husnul khotimah. Eta salah sahiji. Loba kula nu caritakeun jawara-jawara hampir husnul khotimah. Entek urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan baik anu ngararaji maupun nu teu ngaraji anu kadeleuna ku ari ngajawara atawa anu henteu makomo mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga disalamatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dosa-dosa urang kabeh dihampura, dosa dulur urang dihampura, bapak mang urang kabeh dihampura, sehingga dengan pangampura Allah urang kabehan babarengan menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.